Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, comment, Subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya. Insyaallah, tabarakallah. Aina geus bulan Rajab. Urang nagihan iuran Rajaban ke masyarakat, ke warga. Anu deket imah si Bos Japra Makanya Bos Japra anu deket ya. Weh, aya PR itu pemilihan kembang. Sampeurkeun ah. Assalamualaikum Pak RW. Waalaikumsalam. Pak Ustad, aduh ya rekam Pak Ustad. Masya Allah ditinggali ti jauh ieu meneh hade koleksina euy kembang warna-warni kieu. Tuh ku Pak Ustad dia teh keur usum ye ayeuna teh jadi we pipilueun nara kembang deui. Ade ye saran ti Ustad ye. Kembang eta jualna 200 miliar. Wah manya ya teh Pak Ustad. Kamari anu ngajual jeung imah jeung tanyana kabeh dijualan kabeh. Wah manya jeung imah na. Heeh da main arek pindah ka Cirebon. Ah Pak Ustad bisa wae. Saran ke jualna kitu sarannya. Geus nya ek nagihan Rajaban ka Bos Japra. Oh nya ya. Nyata satu Pak Ustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin jeung geus nepi imah Bos Japra ya. Di kieu sih hade imahna. Masyaallah. Eta si Siti jeung sahanya. Subhanallah. Ngerang itu moronya pisan. Kos nama dua nana si Siti jeung batuna jodoh ya Pak Ustad ya. Kamu kemarin kesini menyasar tahu Siti, rumah kamu jauh banget. Enggak dekat juga, kamu baru kesini jadi baru udah. Iya kali ya. Kamu tinggal di sini aja sama aku. Kan kamu tinggal dekat juga. Tapi gimana ya, aku mau sama tua kamu. Gak usah malu, lagian kan sama papi juga udah dianggap anak sendiri. Makasih Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya pulang Enggak Pak Ustad, orang pelukan tahu kok. ya Pak Ustad lesbi nih jadi mah. Ih, amit-amit, enggak lah. Oh iya, Pak Ustad kesini ada apa ya? Ini nih Siti, Pak Ustad di sini mau nagih iuran Rajaban ke Bos Japra. Ada gak Bos Japranya? Tapi enggak ada, Bapak lagi keluar kota Pak Ustad. Oh gitu. Aduh, eta sahani awewe meuni herang moronyoy pisan. Pak Ustad. Oh ya maaf nih Siti. Kalau gitu Pak Ustad pulang dulu ya. Ayo Pak Ustad. Assalamualaikum. Don, non. kalau buah ya. Wah, hayo ke belah mana, Mang? Lah, kenapa itu kok begitu? Gimana sangat terbuah beraninya kan? Wah, hayo lah. Non Bet, Pada kemana? ya saya nggak buah handap. Wah, sekali tuh siang-siang begini. Wah jelas. Beta mau ikut tidak? Boleh, Bet. Sudah yuk Don. Oh, hayo. Tah, Bet. Iya tanggalna. Wayahna we mana naik? Terus koneng bilang kana dia. Rada ngagepuk tuh jigana. Bu naik. Oke siap kakak. Buru. Nyokot jukut ira, Mang. Oh, nyakat tahan si Abah. Kumu si Beta naik kurang handap lah dah. Yuk. Bet, kan jukut lah, Bet. Duh, aing mah capek gininya geus kolot teh. Tempur wae mah. Nyasa reot kena awak teh. Coba panas kieu deui aing mah. Duh, kudu ngiuhan heula ieu mah kena tanggal. Betiis.
si bawa meureun ku si Abah Mang. Heuh sugan. Tapi pan tadi ngomong di dieu. Si bawa meureun. Bisa yuk lah. Ayo deh. Duh, aing gah. Jigana di dia genahan ya Tis ya. Aduh, nikmat. Astagfirullahaladzim. Siapa beta nggak tanggal teh hati-hati ieu. Oh mana tuh kawan tinggali si Abah. Allah. Bos, kebetulan. Gimana? Apakah kamu sudah menghasut semua warga sini? Sudah bos, tapi warga sini susah sekali untuk dihasut. Alah, kamu gitu aja nggak becus. Maaf bos, saya akan berusaha lagi. Ya sudah, saya kasih kesempatan. Siap bos. Oh iya, sepertinya si Ustadz yang sudah mempengaruhi warga sini supaya tidak mengkredit barang. Sepertinya sih begitu sih bos. Kita harus buat rencana lagi. Kamu ajak si Bodat. Siap bos. Ya sudah, saya pergi. Siap, bos. Bos, Apalagi? yakin pakai celana itu? Yakin? Emang kenapa? Lihat aja bos. Aing ngadon. Kuy teh ning geus areueuh nya. Heeh. Poe bikin genah we ieu lembur ning euy. Mantap cuacana euy. Bah. Naon naon? Ieu. Anu viral teh ning na TV. Naon eta teh? Janda bolong. Oh, kembang teh nya. Heuh anu viral teh ning. Urang jual ka si RW. Heuh lah, urang bola. Buru bawa. Lumayan nih, Bah. Bah. Lumayan ya menang duit mah ya. Aduh, kabeli iPhone itu ya mah. Aduh. Woi, rekam marana, iya rekam marana. Iya biasa, bade nganter si Maul ngeledaun daun. Oke, Pak Lurah bade ka Pak RW. Oh nyantos atuh. Suksesnya ngeledaun daun teh nya. Mangga tipayun. Hati-hati. Assalamualaikum, Pak RW. Waalaikumsalam. Pak Lurah, punten ieu ka lotor. Naon atuh burit-burit? Ih biasa we ieu aya urusanana tuh burit-burit. Aya obroleun gitu jeung Pak RW. Oh nyantos atuh winging ke ka dieu deui, soalna kagoe keur ka lotor. Mungkin wengi ka dedenya. Teh. Ka pertamaret lah. Pertama teh naon? Kita warung snack. Oh nyantos atuh. Nya, Pak RW nya. Pamit nya. Bener nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, iya kembang bakal cair 50 juta ya. Assalamualaikum, we. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya naon ieu teh? Iya, we, urang manggih kembang nu viral teh geuning. Kembang naon ieu teh? Eta janda bodong. Janda bolong meureun. Eta. Coba ningali dieu. Ye. Aduh, ieu mah lain ge janda bodong atuh ieu mah talis palitung. Ieu janda bolong mah. Tah.